kali deui 1000 tahun apa enggak hampir 10 abad gabungkan kita dugikeun ka ayeuna insyaallah manfaat sabab di jerona geunaan fikih anu dibahas di jerona nyaeta fikih anu sifatna siasah politik. Maka kitab ieu ngabantah argumentasi bahwa Islam teu kudu berpolitik. Dina bidang fikih politik kitabna sanes nganunggul kitab Ahkamus Shariah. Aya oge kitab Siyasatul Muluk. Siyasatul Muluk itu sani fikih siasah di jalurna ngabahas fikih ngeunaan politik. Ngan eta mah dituju ke nasihat-nasihat ka para pamimpin. Lamun kitab ieu nerangkeun ngeunaan hak jeung kewajiban antawis pamimpin